Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumaha ramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Satanya dikawitan simi kuring ngomajak kana tadiana subscribe mangga klik tombol subscribe na terus like terus komen terus aktifkan notifikasina. Kana parantos subscribe hatur nuhun pisan mudah-mudahan berkah kangge urang sadayana. Kasugri para wargi simi kuring ngemutan dina channel Mang Omi official simi kuring oge ngupload dongeng Sunda enggal dina jajar cerita Sunda Sirawit jago silat. Kumargi gitu simi kuring ngomajak ke sadayana we anu getol ngadangukeun dina ieu channel nyatana dina dongeng Sunda Cai Panuna Sakti oge dina dongeng Sunda Ngadu Jajaten. Mangga we linggih dina channel Mang Omi official mudah-mudahan we atuh piwarna oge meningkat gitu. Hatur nuhun pisan sateu acana mangga bae insyaallah sim kuring di update unggal dinten. Sim kuring nuju semangat ya dina ngupdate cerita-cerita Sunda. Janten sim kuring ngagaduhan dua channel panginten gitu. Mangga urang lajengkeun bae jajar cerita Sunda Ngadu Jajaten dina bagian anu katiluna. Mangsa alam harita beki berang bae. Manuk-manuk racet dina tatangkalan usul aclik kenadahan arulinjing pada baturna. Mandaka harita ngagedik indit ti imahna barijing bawa carangka dek ngarit. Mimitina nama ngarit didegeteun imah warga. Ngan kulantaran jukutna saeutik mandaka ti terus lempang ka pileuweungan. Sanggeus asup ka pileuweungan mandaka ka cidabungahna lantaran loba cukut menikeun ka hejo. Gesruk harita mandaka ngarit menikeun ka semangat nangker. Dina waktu anu gancang oge dua carangka teh geus pinuh malahan mah dijajal sagala. Nya kulantaran carangka geus pinuh gek mandaka teh diuk dina jukut terus harita nginum. Caletrok kana gula, leguk kana cai. Geus biasa gitu mun ngarit atawa ngalasuluh mandaka mah sok mawa cai dina kempis jeung mawa gula dina daun cau. Alah, kacita. Ngeunah dengan aduh. Di pileuweungan. Merikeun ka ngeunah kieu aduh, nginum heula ya. Aduh. Ini seger kieu komdangu. Aduh. Di pileuweungan capek. Angin ngedalingding. Aduh, nginum pedok pisan. Ditambah ngedar gula. Aduh. Mending ngadayak-dayak ya lah. Pedok ngeunah nih. Kerjongjon mandaka harita nginum jeung ngedar gula. Parasat cerik. Di hareupeun mandaka harita aya anu datang aya cahaya di hareupeun teh. Calagedeg harita teh ngajangelek jadi cirim aki-aki anu pakeana teh wanda. Dinu pakeanana teh pakaian bodas. Wandana memang bongkok eta aki-aki teh tapi bersih. Mandaka harita ngarenjag kempis anu keur dicekel oge ragrag. Gula mah ting ka mana ngacelengna bakating ku kaget kedatangan ku aki-aki menikeun ka ngadadak kitu. Ngan aki. Itu aki teh aki di mana aki saha teh? Mandaka undur-unduran malahan mah harita geus dek kabur geus dek lumpat bakating ku sieun. Gimana ya lu tong lumpat jeung tong sieun. Aku mah dari jalma jahat lain aku mah. Nggak satu hari kene saha. Aki teh saha teh aya teh ngarirewas pisan. Datang oge mending ngadadak. Kuring teh ngarasa reuwas aki. Ampura we. Aki teh ngadadak datang ka dieu dek ngabejaan kau cang. Ngabejaan naon kita aki? Ngabejaan tuh di belah ditu. Aya jalma anu keur ngagoler. Jika nama kacina ripuhna eta teh ujang jung atuh ka itu gerak tulungan.
Mun geus kapanggihna tulungan mun teu kaduga mah bebeja we kalamun kan itu. Lantaran mun diengkengke bisi cilaka teu kapuluk nyawana. Aduh ku aki we tulungan. Aki mah keur sakti mandraguna. Datang ka dia oge ngaleungit ujug-ujug aya we di hareupan kuring. Ku aki weh. Ka itu tulungan ki, ku aki. Ari maneh. Aki mah tunang tulung mah teu bisa. Ka manusia mah teu bisa nganugur bisa ngabejaan we gaujang jung burukeun. Cacap si Aki cumarita les jirim si Aki harita ngaleungit di hareupeun Mandaka. Mandaka menikeun ka burial pun celik bakating ku kaget. Tetela geuninganna di eta patempatan teh lumayan angker oge. Kabuktian aya jalma anu bisa datang ngaleungit bari jeung ngagetkeun ka dirina. Malahan mah indit oge ngaleungit. Ya dan di tempat ieu teh geuningan sanget aduh. Cek papa mah cenah kudu mah bacaan yo. Aduh. Jangan di itu cenah aya jalma nu ngagoler. Sanje jadi penasaran ya. Jung harita Mandaka nangtung carangka mah diteuneun we di dinya. Arit oge diasupkeun diselipkeun kana jukut. Kempis harita nu ragrag buru-buru dicokot. Gula mah geus ting ka mana ngaceleng dada teu apal. Bakating ku kasima jeung kaget we kedatangan si Aki. Sabada kitu mah Mandaka lempang ke belah kidul anu dituju teh memang jalma anu tadi dituduhkeun ku si Aki teh ya. Mandaka murebut kanu bala salake kana tatangkalan. Nyasok sanajan harrese oge teu burung Mandaka teh manggihan hiji jalma anu keur nangkuban harita. Dedeganana memang geus kolot. Mandaka harita teu ujug-ujug ngadeukeutan bisi teh mah eta jalma teh jalma jahat. Alah, geuningan hooh. Aya jalma ngagoler. Saha jalma eta teh? Wah, jiga nama bener cilaka ya. Mau diantepkeun mah. Ngan lamun dideuketan sok bisi jalma jahat. Aduh. Jadi bingung ya. Aduh. Kudu kumaha teh acek si Aki cenah kudu ditulungan. Hakeun mah itulah. Ngawadi-wadi surangan ya Allah, mudah-mudahan we eta jalma teh lain jalma jahat. Aduh. Mandaka sok sanajan hate mah tagibur sok bisi eta jalma teh pura-pura ngandapang saterusna mah bakal maragatkeun nyawa dirina. Mandaka rencepan lempang keteyep. Nya akhirna beuneukeut jeung eta jalma nu keur ngagoler. Mandaka harita nyabakan badana. Hai. Mamang. Hudang mamang. Itu na naon anu ngagoleran mamang. Mamang. Mamang, uga mang. Mandaka ngegibig-gebig eta jalma. Saterusna mah Mandaka ngapalikeun badana. Teteh Mandaka oge apaleun atuh ka eta jalma. Nyatana eta jalma teh Bah Jagata teh ya. Ulah, ini ngana si Abah. Mah, udang mah. Udang ada mah. Teteh Bah Jagata harita teh hudang-hudang. Alalam preh we. Mandaka ngadedengikeun jantungna masih kena kaketegan atawa henteu. Teteh masih kena kaketegan. Nah, geuningan masih kena hirup untung pisan ya. Alhamdulillah masih kena hirup mah. Tapi kumaha cara mawaan eta berat atuh si Abah teh. Kumaha teh nya aing jadi bingung. Hari lompat heula ka lamur jauh atuh da. Duh, kudu kumaha nya euy. Mandaka harita gagarot teu ateul. Manehanana mikir kudu kumaha carana mawa Bah Jagata tapi henteu dipanggul atau henteu diganong deui. Lantaran memang karasana teh Bah Jagata tidak berat, padana oge rada montok, tang itu bakal berat pikeun Mandaka mah. Alah, kudu kumaha eta nya euy. Aing mah bingung ya. Tapi kan nya akinya Abah cicing heula di dieu kuring rek lompat heula ka lembur. Mudah-mudahan we nyawa Abah teh masih kena ketulungan. Dakuan heula nya panya. Ya sok sanajan lila we. Tapi teu naon lah kuring rek lompat. Mandaka teu asa-asa jeung nangtung. Beung we Mandaka harita lompat. Lantaran sangkan teh tepi ka lemurna di lemur angin teh.
nya kulantaran lumpatna gancang bari jeung awak Mandaka mah leutik dah hampang lumpat. Jeleng lumpat. Melecet blesat. Teu kacaturkeun di jalan ada lumpat teh ya, urang kocapkeun geus tepi we. Mandaka harita bebeja kanu jadi bapana. Gitu. Kieu. Nya nu akhirna nama bapana nu katelah Mang Surya bebeja ka Pupuh Lembur nyatana ka Mang Juki. Mang Juki bebeja di kanu sejenna nya bring we harita. Jalma-jalma teh nyatana kolot ngabring harita nuturkeun ka Mandaka anu geus leumpang teh heula. Anu datang ka pileuweungan teh kolot aya 5 anana ditambah jeung Mandaka jadi 6 urang. Dina waktu anu gancang oge lantaran leumpangna setengah kincir datu sangkan teh tapi kanu dijugjug. Terila oge srog-srog harita teh kadeukeuten Mbah Jagata. Sararea harita menikeun ka mencerongkeun aparoman beungeut Mbah Jagata anu geuneuk beureum. Malahan mah jiga anu geus eueuh getihan sagala. Bener emang Mbah Jagata. Ya, urang buru-buru bawa ke lembur. Urang tulungan, ya sok sanajan urang ge bingung kumaha cara nulunganana ieu teh. Tapi kan we lah susuganan we pamajikanana Mbah Jagata bisa nulungan. Ayo bro. Ayo mangkeun we lah kukula urang gandong kukula yuk buru. Sok kena tonggongkeun atuh buru. Sok buru sok. Mang Surya harita mangku Mbah Jagata dikena tonggongkeun Mang Juki. Saterusna ku Mang Juki harita digandong diabringkeun ku nu sejenna. Sedangkeun Mandaka harita ngoliwed heula nyokot carangka. Ya sanggeus kitu mah bring we beralik ka lemur angin. Satepina ka imah Mbah Jagata, pamajikan Mbah Jagata anu katelah Mauning. Harita teu rewariwi. Jenenganan si Abah teh kunaon oi? Kunaon eta si Abah teh? Jika tadi memang si Abah teh eueuh, teu penting kene oge can balik. Tapi kula teh teu apa ari sugan teh. Aya di mana? Mang Arman. Jenenganan jika anu tatu kitu. Bener mah jika nama tatu ya. Pan penting teh mun teh salah manggunak jalma jahat. Ting saha eta ngaranna mangan jalma jahat anu maling orok teh mah. Kitu sok atuh ga jero imah. Golerkeun da dina samang. Mang Juki harita ngagolerkeun Mbah Jagata dibantuan ku Mang Surya. Goledag harita digolerkeun. Sabada kitu mah manuning harita nengetan kena kasakit atawa tatu anu aya dina badan Mbah Jagata. Tetela geuninganan tonggongna. Palebah tonggongna katingali harita gemek semu hideung. Cikeuna mah memang tatu anu paharna Mbah Jagata teh. Nya kulantaran Mauning teh geus apaleun mun teh mah tatuna kitu geus dibejaan ku Mbah Jagata. Mauning harita ngaracik obat anu memang geus aya di imahna. Obat-obatan anu direku harita direnosa terus nama ditaplokeun kana tonggongna Mbah Jagata. Mbah Jagata dina waktu harita can lilir keneh tapi sok sanajan kitu ditarekahannya anu akhirna nama jeda harita teh kana sajamna teh saprakna tepi ka imahna. Mbah Jagata harita ngulisik hudang. Eta Abah teh geus sadar sok kadinya Abah sing sadar bener heula Abahna tong ka cumarita Abah. Abah ayeuna geus aya di imah aya nu nulungan duh ku si Ujang Mandaka. Kudu nganuhunkeun pisan ka eta budak. Mbah Jagata luak lieu kareretan kana tempat eta ka tempat anu aya di dinya nyatana di imahna. Mimitina mah teu kaciri naon-naon. Burem we tapi beki dila mah cekas. Jalma-jalma anu hadir dinya Mang Juki, Mang Surya jeung jalma anu sejenna mencerong we ka Mbah Jagata. Bangun hayang buru-buru Mbah Jagata teh cumarita. Nuhun pisan. Kula geus ditulungan. Wandaka nuhunnya. Bang Surya, Bang Juki, oge kanu sejen. Kula teh memang tatu teh alatan penting patelak jeung jabaan nu geus maling orokna Mang Arman.
Alah, lumayan eta tuh teh. Dada engap oge ya kena dada. Sok nama bah, sarekeun heula we abah natang seueur sangem heula. Istirahatkeun heula we bahnya. Deres bah, sok nama istirahatkeun heula we, teuing waka seueur sumangem. Angguran mah abah geura tuang heula keur supaya tanagi abah teu janten pulih deui. Leres abah sok lah. Aya nama istirahatkeun heula. Bener. Dohon pisannya. Rajan kabeh tete labu bela kagula. Sararea harita henteu cumarita, tapi tetep we ari nyaksian mah. Mauning harita popola dina waktu harita mauning ngasongkeun dahareun ku Bah Jagata henteu ditolak. Da lapar mah memang lapar atuh ti peuting keneh can kaasupan sangu sareme-reme acan nepikeun ka waktu beurang harita. Nya kulantaran Bah Jagata teh memang ulah diganggu heula sawatara waktu harita, anu sejenna nyata Mang Juki, Mang Surya, Mandaka jeung anu sejenna harita miang ngajugjug atawa balik ka imahna masing-masing. Anu aya di jero imah Bah Jagata teh nyeduaan we Bah Jagata jeung Mauning. Mauning terus narekahan sangkan Bah Jagata teh jag-jag deui saperti bihari. Mangsa alam harita nyerelekna henteu karasa. Urang kocapkan dina waktu pas sore weh. Sora tonggeret harita reang di sarada patembalan jeung pada baturna, mata kelar jeung mata kuaas. Bah Jagata harita geus bisa diuk, malahan mah harita Mauning keur narekahan. Tetela geuninganan Mauning oge bisaeun kana ilmu silat. Harita Mauning nyalurkeun tenaga lapisna kana dua dampa leungeunna saterusna mah diantelkeun kana tongkungna Bah Jagata. Dina waktu harita pisan Bah Jagata harita ngaluarkeun getih lambaran. Tatu anu aya dina tonggongna harita kaluar ku alatan didorong ku tenaga lapisna Mauning. Sebrot harita pulohok. Bah Jagata harita ohek-ohekan ngaluarkeun getih kimpal lambaran. Karasa ku Bah Jagata ayeuna mah dadana longsong, tonggongna oge anu panas ayeuna mah geus teu panas deui. Aduh, donon pisan mah. Alah, mun eueuh mah jigana kula teh puput umur we jigana. Untung we mah teh boga ilmu silat. Ku kula diajarkeun mun teu alah jigana ripu ya kula teh mah. Abah nuhun we, abah teh geus nurunkeun ilmu silat ka kuring. Tah ayeuna mah abah teh geus kudu boga murid bah. Lantaran urang teh geus kolot kudu bisa ngawariskeun ieu ilmu. Sok sanajan ilmu teh saeutik tapi ari disebar-sebar ka jalma susajen mah pasti bakal manfaatna gede pisan eta teh keur urang jeung keur jalma anu sejenna. Bener oge mah. Memang itu kudu diajarkeun ka jalma sejen. Kula geus kudu boga murid jeung mah. Bener pisan. Bah Jagata harita nyusutan getih anu kaluar tina bahamna disusutan we ku bajuna. Da bajuna memang geus kotor ti tadi oge. Mauning harita nyokot elap getih anu ngalay dina talupu harita dielap. Nya sabada kitu mah nya kulantaran Bah Jagata teh geus longsong dadana oge geus teu eungap. Bah Jagata harita ngalios ka panjuran saterusna mah manehna teh mandi. Mauning nyadiakeun baju pikeun Bah Jagata disalin. Mauning mah kasalaki teh da menikeun ka rapekan pisan. Tong bononing dititah teu dititah oge hidang pisan. Sabadana Bah Jagata mandi langsung disalin ku kampret anu bodas. Make ingket barang-bang semplak bodas, calana pangsi bodas, tegep pisan. Cahayana kaluar tina badana Bah Jagata. Ka mana ayeuna abah? Abah teh kudu manggihan heula Mang Arman nya. Ayo dorang ka ditu we jeung mangga heula nya. Sangkan bugu kenging di ditu urang caritakeun da di dieu mah tuh teu nyalse nyaritakeunana oge. Nya ayo atuh kuring oge milu ka itu.
Bah Jagata turun kaburuan, mauning oge sarua turun kaburuan. Ngajugjug ka imahna Mang Arman. Tegung sidila da imahna Mang Arman teh deukeut imahna Bah Jagata. Bah Jagata jeung mauning harita geus tepi weh ka imahna Mang Arman langsung muru, langsung asup ka jero imah. Kasampak teh Mang Arman jeung biom harita masih kene we menikeun ka carenak dak keneh pikawatireun. Jalma-jalma di dinya aya. Kolot-kolot awewe lalaki aya di dinya. Kedatangan Bah Jagata curing hak pisan Mang Arman jeung biom teh. Langsung we Mang Arman teh harita tumanya ka Bah Jagata ngeunaan orok anu dipaling ku jalma jahat. Eta Abah datang ka dieu ieu Bah, nuhun pisan we Abah geus sumping ka dieu. Kula mah banget penasaran kumaha atuh si Utun teh. Beunang atawa henteu Bah? Kula jeung pamajikan di kacida sonona Bah. Sedih ku kalengitan anak teh Bah. Hampura Mang Arman. Kula mah moal bohong dek balaka we ka sararea. Ngeunaan jalma anu maling teh tetilah eta jalma teh nu katelah Bah Syakuta. Musuh bebuyutan kula. Baheula mah memang babaturan, tapi kula lantaran beda paham, beda kahayang, nya jadi we musuh bebuyutan. Hari kula mah teu hayang ngamusuhan, teu hayang boga musuh deui. Tapi tetela Bah Syakuta mah gedenganan sok nyieun ulun-ulun pangacau wae. Buktina we penting kamari ge nyokot orok anjeun Arman. Ampura Abah teu bisa mawa eta orok lantaran si Syakuta teh boga ilmu anu luar biasa hebat. Bisa nembus kana tatangkalan, bisa nembus kana batu, kana itu jeung ieu kula teh kelengiteun dapak penting teh Arman. Ya mun teh mah aya kesempatan deui ku kula dek ditiangan eta jalma teh. Orokna dek dicokot ku kula. Datang tu eta orok teh aya dina cikelanana. Ngan ari ceuk firasat kula mah eta orok teh moal iku kumaha, moal dipaehan moal. Tapi eta orok teh bakal dijadikeun murid, bakal dijadikeun anak buahna. Kitu dah Arman. Mang Arman harita ngeluk tungkul, biha oge sarua ngeluk tungkul, saraya oge ngeluk tungkul. Sebenarnya mah kula teh sedih pisan di Bah Jagata. Orok anu dipikanya lebih kahayang teh gandinganan dicokot ku jalma sejen. Tapi dalah dikumaha gandingan ari takdir geus teu bisa dipungkir. Nyai nya Om ulah sedih. Mudah-mudahan we orok urang teh didatangkeun deui ka dieu ku Gusti Maha Suci atawa digantian deui ku orok anu sejena. Haung we biom teh harita ceurik saterusna mangarangkul ka Mang Arman. Sararea harita mah ngeluk tungkul malahan mah ngeclakeun cai mata. Bah Jagata mauning oge sarua ngeclakeun cai mata. Sing sabar Arman, sing sabar mage lain teu hayang nulungan ka anjeun. Engke mah amun teh mah geus salse. Kula jeung Bah Jagata dek niangan, dek maluruh deui jalma nu katelah Bah Syakuta. Doakeun we ku sararea mudah-mudahan kula teh jeung si Abah hasil mawa eta orok ka dieu. Hatur nuhun Mah. Hatur nuhun Abah. Katampi kalian kabingahan pembelana Abah ka kula. Mudah-mudahan we kahayang urang teu dijabah ku Pangeran. Sararea harita ngaminkeun kana caritana Mang Arman jeung caritanana mauning katut Bah Jagata. Ngan euleuh waktosna tetela parantos saekom dangu. Insyaallah dinten anjeun urang teraskeun dina bagian anu ka-4. Ulah jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.